Pisahna mana ku ditolak atau kunaon. Al-babul awalu aribab anu kahiji fitargibi ayat dengar resep pinikaina nikah wa targibi jeung nyingsieunan anhu tina nikah. Ngelam kudu nganyongkeun anjeun anna ulama kana saya sunah pirang ulama qadi salafu eta ieu tilap ulama kami pipadin nikah dina kautamaan nikah. Pabalan tuluy muharaskeun sahabaduhum sapalina ulama kabeh fihi dina ieu padlin nikah. Hatta jama sehingga ka iba'duhum anau kana nikah afdalu eta leuwih utama minat takhalli tibatan nyepen li ibadatillah kana ibadah Allah. Nyepen penyorangan wa tarofa jeung aku sakharuna ulama anu sejen kabeh dipalih kana kautamaan nikah. Walakin qaddamu jeung tetep pinangaheulakeun ieu akhirun kabeh alaika nikah ataqalliyah kana nyepen li ibadatillah kana ibadah Allah. Jadi diheulakeun takhalli heula. Tetep anu lebih utama macam takhalli ngan kadieuna ibadah naon nikah. Mahma lam tatuk taqayatuku malam tatuk salagi penyongsong penikahayang. Naon anak suate ilan nikah taukonan kalawan nyongsong yusawisu anu ngarisewukeun nariweukeun. Ieu taukon al-halal kana tingkah wayan jeung ngajak ieu taukon ilal wiqi kana jima. Wa qala jeung ada usaha qaruna ulama sejen kabeh. Al-afdalu ari anu leuwih utama tarku eta ninggalkeun nikah. Eta ninggalkeun nikah di zamanna zaman urang teh hadan ieu. Paportana ge kabuktian lahu eta pikeun nikah naon pabilatun kautamaan min qablu bisa memehna ieu zamanina. Cek akhirun. Leuwih utama mah zaman ayeuna mah tinggal nikah. Memang kena memang zaman ieu nikah saya kautamanan. Lam takun karena kekabuktian naon al-aqsabu pirang-pirang kasam mahduratan ayat disegah. Wahlakun nisa'i diatapkeun kana al-aqsabu. Jeung kekabuktian pirang-pirang alakna pirang-pirang awe mazmumatan disatan. Walayan kasitu jeung narima terbuka naon al-haqu perkara anu hak dan nikah. Sebenarnya kan ila bi anu qadima kain korekan yang ngaheulakeun kuring. Awalan dina kawitanana ma kana perkara waroda au datang ieu eman. Mina habari dina pirang-pirang hadis wal asari jeung pirang-pirang dawuhan sahabat. Datang kitar gidi dina ngaresep nikah watar gidi dengan siaran anu nikah. Cuma nusariha catapkeun ka anu qadimah. Cuma nusariha tuluy martelakeun kuring pawaidan nikah kana pirang-pirang paedan nikah wa gowahilahu jeung pirang-pirang kamadaratan nikah hatta yattabiha sehingga narima pertela min hatina ieu pawaid jeung gowahil naon pabilatun nikahi kautamaan nikah watarkuhu jeung ninggalkeun nikah tinggal nikah dihaqikul liman dina hakna sampur-sampur jama salima anu salamat ieu man min gowail dina pirang-pirang kamadaratan nikah au lam yaslam atawa teu salamet ieu man min hatina gowahil. Moal bisa terbuka perkara anu hak dina urusan nikah terkecuali kuring kudu ngaheulakeun heula. Hadis dawuhan sahabat anu netelakeun tarjib jeung tarjib anhu. Saparantos kitu tuluy kuring cenah martelakeun kana faedah nikah jeung kamadaratan nikah. Dirinya mah kakara jelas.
yaitu kautamaan nikah jeung ninggalkeun nikah. Utama pihakil kuliman salimat nyen gowa ini. Utama nikah. Ayeuna utama tinggalna dina lam yaslamin hak. Selamat nu selamat dina kuat. Atarjibu judul. Atarjibu arieta ngaresep nikah. Amak mina ayati anapun ari tarjib tina pirang-pirang ayat. Faqad qala ta'ata estus ngadawu sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala. Wa ankihul ayama minkum. Itu nih. Wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Wa ankihu jeung kudu ngawinkeun aranjeun kabeh al ayama kapirang-pirang anu lagas minkum ti aranjeun kabeh. Sok kawinkeun laki-laki lagas. Bukan boga pamajikan. Wassolihina min ibadikum wa imaikum. Jeung jama anu saroleh nu aralus ti golongan abid jeung ti golongan amat. Iya kunu fuqara'a lamun eta ayama palakir ke yughnihimullahu min fadli. Allah bakal nyugihkeun ka eta jalma dina nugrah Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha cemar. Maha uninga. Mata ulah ragu kawin. Kumaha asal nikahna karena Allah nya. Iya kunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Benar, daya nusan rumah tangga mah tambok mah bogan imah. Ke mau tekar boga imah namanya rumah tangga. Mesan rumah tangga mah tebogaan kape ya. Tebogaan kiri. Kayak jas rumah tangga mah boga. Maka ayat hadis kanjeng Nabi, "Tazawwajun nisaa fa inna kunna ya'tina bil mal." So, kawin ka awewe. Fa inna kunna ya'tina bil mal. Ke awewe mau harta mana? Wahada sarang ari ieu angkihul ayama amrun eta amar marentah. Eta ngawinkeun. Amrun eta amar marentah. Wa qala jeung Allah taala fala ta'duluhunna ayyang kisna azwajahunna. Fala ta'dulu taulah nyegah aranjeun kabeh. Kunna anisa kabeh. Ayang ihna kana ya nikah ieu nisa kabeh azwajahunna kapirang-pirang salakina ieu nikah ieu nisa kabeh awewe ulah diterjah kawin ti kasalakina keun sina karawin wa za jari palata duluhunna manun eta nyegah aku taplah na minal abli tina nyegah. Nah. Wanahyun jeung nyegah uketaplah panlana anhu tina ieu abli. Anu tina abli. Wa qala jeung dawuh Allah taala tiwas fir rusuli dina nyipatan pirang-pirang utusan wa madim jeung muji ka rusul kabeh. Wa dawana wala qad arsalna jeung yakin esugeus mutus kami usulan ka pirang-pirang utusan min qablika anu sapisa memeh anjeun Muhammad
Waja'ana jeung ngajadikeun kami lahum pikeun rusul kabeh azwajan kapirang-pirang bojo wal dzurriyyatan jeung turunan kana pintu. Fazakaro tuluy nyarioskeun Allah, nyaritakeun Allah dalika kana itu walaqad arsalna fi ma'radiya imtinani dina tempat pertelane maparin nikmat imtan yang imtinana dina tempat pana maparin nikmat wa ilhari fadli jeung mertelakeun kautamaan wa madhi awliyaihi jeung muji ka pirang-pirang kakasihna Allah bisuali dalika kumenta kana itu durriyah jeung azwaj bidu'ai dina ngaduka muji Allah ka kakasihna kumenta azwaj jeung durriyah ngaduka faqala Allah walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waladina jeung jama-jama yaqulun ngucapi ladina kabeh. Rabbana pangeran abdi sadaya. Hab muga masihan Gusti. Lana abdi sadaya min azwajina di pirang-pirang bojo abdi sadaya wa dzurriyyatina jeung pirang-pirang abdi sadaya masihan qurrata ayunin kana kabungah pirang-pirang panon kumaha kabungah panon jadi boga pamajikan boga anak anu matak jadi panyelekan panon matak betah ate al ayata kudu maca anjeun kana ayat teruskeun wa yuqatabkeun naon innallaha ta'ala innallaha ta'ala saestuna Allah ta'ala lam yazkur eta teu nyaritakeun Allah fi kitabina kitabna Allah mina andir ti pirang-pirang nabi illal muta'ahilina angin ka jalma anu boga bojo kabeh teu nyarioskeun Allah dina kitabna ti pirang illa muta'ahilina koma Pakolu tulinga daun ulama kan. Inna Yahya saya tuna Nabi Yahya alaihissalam qad tazawwaja. Eta estu nikah ieu Yahya walam yujami jeung teu ngajima ieu Yahya. Nabi Yahya pernah nikah dan teu ngajima wungkul. Ukur nikah wungkul. Tila diucapkeun naon innama pahala. Innama pahala pasti nami jawa ieu Yahya. Dalika kana itu tazawwaja. Linail ya fadli karena menangkeun kautamaan. Menangkeun kautamaan nikah. Wa iqamatis sunnati jeung ngadegkeun sunat teh ngalakonan sunat. Wa iqamatis sunnati jeung ngalakonan sunnah. Menetapkeun naon ligwad dia basari. Ligwad dia basari karena meureukeun paninga panon. Supaya ulah rada ka awewe batur. Wa amma Isa jeung anapun hari Nabi Isa alaihissalam fa innahu ta'ata saestuna Isa sayantiu eta bakal nikah ya Isa di zanazala di mana-mana turun ya Isa al-ardo ka bumi. Wa yuladu jeung bakal diparinan anak bakal dibere anak jeung bakal diparinan anak sahalau pikeun Isa. Wa ma baru janapun ari pirang-pirang hadis faqalu ta'ata dawankan jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam annikahu ari nikah sunnati eta sunnah kami. Paman saja makrogiba anu nyawa ieu man an sunnati tina sunnah kami. Faqad rogiba estu nyawa ieu man an sunnah ani ikami. Wa qala jeung ngadauh kana salam anikau ari nikah sunnati eta sunnah kami.
Pamantah saja ahabba anu mikaresep ieu man fitrati kana fitrah kami. Jadi fitrah ternyata agama kana fitrah kami palayastana ta kudu nyieun kalakuan ieu man disunnati ku kalakuan kami. Wa qala jeung ngadawuh Kanjeng Nabi ayatun deui sallallahu alaihi wasallam tanah tahu kudu nikah aranjeun kabeh tuksiru ta ngalobakeun aranjeun kabeh ngalobakeun umat lain ni karena saya sunah kami ubahi eta bakal agungan kami dikum ku aranjeun kabeh agungan al umama ka pirang-pirang umat yaumul kiamat dina poe kiamat hatta bisikti malah ku budak karuran jadi budak anu kaguguran malah ku budak karuran wa qala jeung ngadawuh Kanjeng Nabi ayat deui salam man sajama rogiba anu ngewa ieu man an sunnati tina sunnah kami palaisa lain ieu man minni kana umat kami wa inna min sunnati jeung saestuna eta tina sunnah kami an nikahnya kanikah. Pamantah saja ma'habban anu mika cinta ieu man nikah kami payah sanata kuringian kalakuan ieu man disunnati ku kalakuan kami. Pokona jeung ngadawuh kana salam marsa jama taroka aliyakeun ieu man atazwija kana kawin sana kawin keun jamanya. Biasana mah tajwid ngawinkeun. Di mana tasawuf kana kawin mukhafat al ailati karena mikasieun fakir palaisa talain ieu man minna eta umat kami wa hadza sareng ari ieu man taroka at-tazwij lamun eta nyatan kana tinggal nikah lamun eta nyatan li'illatil imtinai karena elat narima kasenggah mung nikah lali asli talki lain karena asana ninggalkeun nikah Pakola jeung ngadawuh salam man saja makana anu kabuktian ieu man zaqaulin eta ngabogaan biaya fal yatazawwaj ta kudu kawin ieu man Pakola jeung ngadawuh salam man saja ma istaqawa anu kawasa ieu man minkum isapalina aranjeun kabeh alba'ata kana biaya nikah fal yatazawwaj ta kudu kawin ieu man nikah ieu man bayan naukaya saya yatazawwaj agodu eta leuwih meremkeun lia basari kana paninga panon wahsanu jeung leuwih ngariksa lia farji kana farji waman jeung sajama la anu henteu ieu istato'a pal yasum ta kudu puasa ieu man Paina sauma puasa lau kaman wijaun eta megatkeun kana nyongsrong nikah jadi nyongsrong megatkeun kana hayang nikah eta megatkeun kana nyongsrong nikah. Wa hadza yadullu ala anna sababat arjimitihi khawful fasadi fil aini wal farji. Wa hadza jadi hadis mas bisa paina. Yadullu eta nukeun hadza ala anna sababat arjibi kana sabab nangarasep nikah khawful fasadi eta sieun duksak dasian uksak si aida panon wal panyeparti wal wija'u dari wija' wa dari wija' ibaratun eta yang dibahasa an rodil khosyatain tina ngancurkeun siki kanjut dua tina ngancurkeun siki kanjut dua lil pahli boga nalalaki boga lalaki
hatta tajula dengan leungit naon pukulatu kalalakiana ye pahli. Eta asama na wija hiji bahasa an rodil khosyatayan. Bahwa karya wija musta'arun eta diingeumkeun liddofi kana lemah ania wikohi tina wiko gimana pisau mina puasa. Wakola jeung adalah salam iza atakum bima datang ka aranjeun kabeh kaman jalma ardaona anu mikarido aranjeun kabeh dinau kana agamana men wa amanatau jeung kana kapercayaan men fazawiju kudu ngawinkeun aranjeun kamu ka men dikawinkeun maka anak awewe illa tabaluhu karena istilah istisna ya in tarbiah diidopatkeun kanala nan ieu mah in aja anu aja teka tingali jika ilah istisna bae illa tabaluhu lamun teu migawe aranjeun kabeh hukana zawijuhu tahun tah aya maka bukti naon fitnatun fitnah fil di bumi wa pasadun jeung karuksakan kalau gede awas eta mun teu dikawinkeun bakal terjadi fitnah di bumi jeung bakal jadi karuksakan gede. Mata itu tanya bisi orang jadi aulia isukan jadi wali geus boga anak kira-kira lalaki halus agama na halus kapercaya nama kawinkeun we saboga eta kawinkeun eta anak awet tadinya saya tanya tapi iza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawiju bila mana datang ke aranjeun kabeh lalaki anu anjeun ngarasa betah ridho taku agamana alus agamana apa saya sok tah kawinkeun anjeun eta laki teh ka anak awe anjeun nu ditingali agama nah olah duit nah olah mobil nah Dawan kanjeng Nabi tun kahu almar'atu li jamaliha wa maliha wa hasabiha wa diniha terus karisna ya taribat jadah taribatna pazfar bidatid din pazfar bidatid din anjeun kudu ngalapuntung kudu menangkeun jalma awewe anu ngabogaan agama bidatid din jadi lalakina kudu alus agama nah awewe nagenya kitu deui ulah kieu penting macana geulis bogoh hari geulis mah hese hari naon asli teman keun lah polahna mah sugan we bisa dirobah diwurukan leuheung mun bisa ngawurukan gelis beunghar teu ngajamin
karena keharmonisan rumah tangga. Gening bintang film Gelobano sukses. Ya. Kawin ganti deui, kawin ganti deui. Wa hadza sareng ari ieu hadis idza atakum ayadun deui tahlilu tarjibi eta nyalatan ngaresep nikah. Li khaufi fasadi karena nikah dia rusak. Pada ayat illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Wa qala jeung adaw kana salam man nakahalillah wa an kahalillah istahaqqa wilayat Allah. Man sahaja makna kaha anu nikah ieu man lillahi karana Allah. Wan kaha jeung nikahkeun ieu man nikahkeun ka anak awe lillahi karana Allah. Lain ningali kana naonana dunya. Istahaqqa tahngat ieu man wilayat Allah kana pangasih ti Allah. Pakolan jeung adaukannya salam man saja ma tazawwaja anu kawin anu nikah. Ieu man pakon ahroza tah estu ngariksa ieu man satro dinihi kana saparo agamana man. Fal yattaqillaha bisatrisan. Fal yattaqi tah kudu takwa ieu man Allah ka Gusti Allah bisatrisani dina saparo anu kadua. Dan saparo anu kadua. Wa hadza jeung ari ieu hadis mantazawaja ayadun deui isyaratun eta isyarah ila anna fadila tahu kana saestuna kautama nikah li ajli taharruzi eta karana ararang ngariksa mina mukhalafati tina nyulayaan. Ini tahassunan karana ngariksa mina pasadi tina karusakan. Pakana tu kabuktian naon amufsidu anu ngaruksak li dunia mar'i kana agama jamat fil aglabi dina kagalibanana weh galib paranjahu obarakana paranjahu eta parji na ieu mar'i wabatna jeung beuteungna ieu mar'i. Oh, atuh nu ngaruksak kana agama seseorang teh kalumrahana mah parji beuteung. Wa qad kufiya jeung estu dicukupan ditazwiji ku kawin naon ahaduhum masalatan ye parju jeung batnu. Ya tanaon atuh ahad teh parji. Wa qala jeung salam kullu amali ni adam ari sakabehna amal anak Adam yang kotu eta lemah penggat ye kullu amal. Ila salakun angin tilu perkara waladun kaja anak solihun anu soleh yanu anu ngadoakeun ieu walad lau ka ibnu Adam. Al hadisa kudu maca kudu ngaroskeun. Al hadisa kudu maca anjeun kana hadis. Wala yusallu ila hadza illa binikahi. Wala yusallu sareng henteu ditepian naon ila hadza kana ieu waladun salih illa binikahi ain nikah. Maksudna mah bisa tepi kawan salih ila nikah. Wa ma akar janab kana ari pirang-pirang sahabat faqala ta eta ngadawuh Umaru dina Umar anu layamna teu nyegah minan nikah tina nikah naon illa azun angin apes au pujurun atawa lasut teh nyeleweng
Pabayana tuluy martelakeun Umar anna dina agama goeru maniin eta saliankeun nyegah maksudna teu nyegah minhu tina nikah wa hasara jeung ngaringkas ya Umar ngaringkas teh ngabatas ya Umar almani'a kana perkara nyegah nikah si amroyani ia dua perkara mazmumaini audita saduanana wa qala jeung dawuh sa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu la yasimu sampurna naon nusukun nasiki ibadahna jalma ibadah hatta yatazawwaja dengan kawin ieu nasik moal sampurna maksudna ibadahna jalma ibadah dengan kawin heula anda sudahnya ning aya dawuhan kanjeng Nabi rakaatan mina mutasawwiji afdalu min sab'ina rakaatan mina asyam. Yang kamilu narima pantes naon annahu sayyiduna Ibnu Abbas. Ja'alahu eta ngajadikeun Ibnu Abbas hukana yatazawwaju atana tazawwuj mangga. Naon anna Ibnu Abbas ja'alahu eta ngajadikeun Ibnu Abbas hukana yatazawwaju dijadikeun minan nusuki tina saben ibadah. Wa titimatan jeung penyempurnaan lahu pikeun nusuk. Layatimu nusukun nasiki hatta yatasabbaja. Walakin zahiru jeung tetapi zahir anau eta sayyiduna Ibnu Abbas. Aroda eta ngamaksud Ibnu Abbas bihi ku ieu la yatimu nusukun nasiki. Maksud anau kana sayyiduna kalakuan yang tingkah la yaslamu eta moal salamat. Naon qalbu hatena ieu nasik ligolabati syahwati karena ngalimina syahwat illa bitazidi angin ku kawin dengan selamat nate walayati mujun tesampurna naon anu suku ibadah illa bi firogil qalbi angin ku kosong na hate walidalika jeung karna itu layatimu anu suku anak kabuktian Ibnu Abbas ya makmu eta ngumpulkeun ya Ibnu Abbas ya manau kapirang-pirang bujangna Ibnu Abbas lama adroku samang-samang ya ieu man kabeh Ikrimah ka Ikrimah wa Quraiban jeung ka Quraib wa Ghairuhuma jeung salianti ya Ikrimah jeung Quraib paya kulo jeung dawuh Ibnu Abbas in aradtum an nikaha ankah hukum. In aradtum lamun ngamaksud aranjeun kabeh an nikah kanikah ankah hukum tah nikah keun kami karanjeun kabeh. Fa inna abda karena sunami Allah seorang hamba idza zana eta di mana-mana zina ya abda nuziha tah disabut naon al iman min qalbi tina hatena abda. Wakana jeung kabuktian sa Ibnu Mas'ud anu yaqulu eta ngaruh Ibnu Mas'ud lao lam yabqa lamun tetep atana pinyesa lao lam yabqa lamun pinyesa min umuri tina umur kuring naon illa asaratu ayamin ay 10 pirang-pirang poe lah babtu saya kini karesep kuring an atazawwaja kana yen kawin kuring. Lamun penyesa tina umur kuring iwati 10 poe deui kuring maresep nikah. Likailah alqa supaya teu patepung kuring Allah Gusti Allah maot ya. Azban baru lagas terlagas.
Wa mata jeung maot ta imro'atani dua awewe li Muaz bin Jabalin bogana Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu fitqun dina panyakit taun. Maksudna maksud apa yang ditaun? Wa kana jeung kabuktian sahawa ieu Muaz aya deui mat'unan eta dikenaan panyakit taun. Pakola tulinga dawuh Muaz Zawiju kudu ngawinkeun aranjeun sampe nikah kuring. Bae nego kuring, akau eta nikah ngewa kuring, an alko kana yen patepung kuring, Allah kausti Allah azban barin laga. Wahaza sarang hari ieu. Kaul ada mah? Min humma si Ibnu Mas'ud jeung Muaz. Waza dari kaum min umat si Ibnu Mas'ud jeung Muaz ya dulu eta nu teu haza ala annahuma kana saestuna Ibnu Mas'ud jeung Muaz ro'aya eta ningali ke Ibnu Mas'ud jeung Muaz bil nikah padlan kana kautamaan lamin hayatu taharruzi lain tina sekira ngariksa anggo ilati sawati tina kamadaratan sahwat. Wakana jeung kabuktian saha Umaru lanu yukiru eta ngalobakeun ieu Umar anika kana nikah. Wayaqulu jeung ngadauh Umar, ma atazawaju henteu pati-pati nikah teu. Jadi nikah ma atazawaju teu pati-pati nikah kuring ilali ajli waladi aing karana ara-ara anak. Kuring menikah sayang bogaan. Wakana jeung kabuktian sahabat sahabati sapalina sahabat kodin kotoa esa narima pegat ieu ba'du sahabat pegat saha di babaturanana ila Rasulullah sallam madab Rasulullah sallam yahdumuhu Hadap Allah salam yahdumu bari ngaladen ieu ba'du sahabat ka Rasulullah wa yabitu jeung nyeunep meuting ieu ba'du sahabat indahu deukeuteun Rasulullah lihajatin karana pangabutuh in taraqatu lamun datang ieu hajat in taraqatu lamun anyar datang ieu hajat ka Rasulullah. Pakola tulinga dawuh lau ka ba'du sahabat sallallahu alaihi wasallam ala tatazawaju nahan sekawin anjeun. Pakola tulinga dawuh ngucap ba'du sahabat ya Rasulullah ini saya tuna kuring fakirun eta jaman fakir la syai'a teu aya naon-naon eta pikeun kuring. Jadi terjadi naon-naon wa anqati'u jeung narima pegat kuring anak hidmatika tina ngahidmah katuan. Lamun abdi nikah, abdi putus tina ngahidmah katuan. Pasakata tulirepeng Rasulullah. Tumma ada. Itu adanya. Tumma ada tuli balik Rasulullah samiana kadua kalina. Na Rasul ala tatazawaju. Ada tulinya balikan ieu ba'du sahabat al-jawaba kana jawaban. Jawaban model tadi. Tuma tapakkaro tuluy mikir-mikir sah as-sahabiyu sahabi ba'du sahabat teh mikir. Wa qala jeung ucap sahabi. Wallahi demi Allah la Rasulullah yakin hari Rasulullah sallam a'lamu eta leuwih nyaho leuwih terang bima kana perkara yuslihuni anu ngaluluskeun ieu emak ni kakuring di dunya ya dina dunya kuring wa akhirat dina akhirat kuring wa ma nyatapkeun kana ma diseun wa ma jeung perkara yuqarribuni anu ngadeukeutkeun ieu emak ni kakuring ila insyaallah leuwih nyaho min tibatan kuring. Walain kola jeung yakin lamun ngadauh Rasulullah lika kuring asal kata ida barikon katilu naros deui ala kata jawaju
la alanna saya kin bakal migawe saya tuna kuring erek nikah ya nama Rasulullah langkung uninya karena perkara ngamasahatkeun ka kuring dina dunya teh akhirat kuring. Faqala tina dawuh Rasulullah lau kaba bis sahabat. Asalisata nabalikon katilu. Ala tatanzawaji lapan ala tatanzawaji. Ala tatanzawaji na sekawin anjeun. Faqala ngadawu bis sahabat. Faqultu tuluy ngucap kuring, ya Rasulullah, zawijni kudu ngawinkeun tuan nikah abdi. Mangga Gusti abdi tikahkeun. Qala ngadawuh Rasulullah, idhab kudu indit anjeun ila bani fulanin katurunan ki anu. Faqul tuluy kudu ngucap anjeun, inna lapat itah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum eta merentah Rasulullah kum ka aranjeun kabeh. Antu zawiju kana yang ngawinkeun aranjeun kabeh ka kuring patatakum ka awewe ngora aranjeun kabeh pemudi teh awewe ngora anjeun kabeh. Qala ngucap ba'dus sahabat. Faqul tuluy ngucap kuring. Ya Rasulullah, la syai'a saya naon-naon etat misikeun kuring. Faqala sehingga dawuh Rasulullah li ashabihi kapirang-pirang sahabatna Rasulullah. Pik Rasulullah ka sahabatna ijma'u kudu ngumpulkeun aranjeun kabeh. Li akhikum pikeun dulur aranjeun kabeh. Wazna nawatin kana satimbang siki korma min dahabin tina emas. Pajama'u tuluy ngumpulkeun ieu ashab kabeh. Ngumpulkeun naon? Emas. Lahu pikeun ba'dus sahabat. Fazahabu tuluy indit ieu ashab kabeh di kalawan mawabah bis sahabat. Fazahabu tu indit ashab kami di bani sahabat ila qaumi ka kaum. Paan kahu tuluy nikahkeun ashab kabeh ka bis sahabat. Faqala tuluy ngadawuh Rasulullah lau ka bis sahabat. Bani sam alim kudu walimahan anjeun. Wa jama'u jeung ngumpulkeun ieu ashab kabeh lahu pikeun ba'di sahabat minal ashabi pirang-pirang babaturan satan kana domba liya walimati pikeun walimahan. Wa hadza takriru jeung ari ieu ngabulat-balik mana ala tatazawwaju ya dulu eta nukeun hadza takrir ala fadlin kana kautamaan fi nafsin nikah dina zatiyah nikah. Wa yahamilu dina lima pantes naon annau sayyidina Rasulullah tawasama eta nyipta Rasulullah fihi di ba'di sahabat al-hajata kana nikah butuh ilan nikah. Ngucapkeun kitu teh Rasulullah mah nyipta we eta bani sahabat teh geus kalian kawin butuh nikah. Opian jeung dicaritakeun naon anak ba'dul ubadi. Naon anak ba'dul ubadi saestuna sapalihna pirang-pirang jaman ibadah bil umami salifati di pirang-pirang umat asal pentinglah pako eta ngunggulan teh ngaluhuran pako eta ngunggulan ieu ba'dul ubad ahla zamani ka ahli zamana ieu ba'dul ubad sia ibadati dina ibadah ibadahna. Padu kira tuluy dicaritakeun li nabi zamanihi
kanabi dina zamana ieu ba'da uban. Kanabi dina zamana ba'da uban. Dicaritakeun naon husnul ibadati alus ibadahna ieu ba'da uban. Faqala tuluy ngucap ieu nabi zamani. Nikmar rajulu huwa. Nikmah eta alus muara. Ta ar-rajulu malaki. Huwa mahsus nikmah. Huwa ari ieu ba'da uban. Wari ba'da uban. Laula annahu lamun henteu saestuna ieu ba'da uban tarikun eringakeun lisain kana hiji perkara minas sunnati tina sunnah. Jawa Nabi kitu bener halus pisan eta. Ba'da uban halus. Ngan lamun teu ningakeun kana hiji perkara tina sunnah. Ngan hanya kawe eta. Ningakeun kana hiji perkara sunnah. Pantama tuluy bingung. Tal abidu jaun ibadah eta ba'da uban teh. Lama samia sanang sangupi ieu abid. Dalika kana itu laula annahu tarikun. Pasala kuwi naroskeun ieu abid. Annabiya kanabi. Andalika tina itu laula annahu tarikun. Faqala tuluy ngadawuh nabi. Anta ari anjeun tarikun ningakeun litazwiji kana kawin. Pakon tap adil. Lastu henteu kuring. Waharimu eta ngaharamkeun kuring kana tazwij. Walakin ni tapi kuring fakirun eta jar fakir. Wa ana jadi kuring nyalun eta. Maksudna mah kula warga teh ngabeungberatan. Wa ana jadi kuring nyalun eta ngabeungberatan ala nasi ka jama-jama. Kuring jadi beban ka jama-jama. Pola ngucap Nabi. Eta teh abdi teu abdi teh aya ngaharamkeun mangan abdi teh jaman fakir. Abdi teh jadi beban batur. Pola ngucap Nabi. Ana ari kami uzawiju ka eta bakal ngawinkeun kami ka eta anjeun ibnati ka anak awe kami. Deun dikawinkeun ka anak kami. Anak kami. Pazawajaw tuluy ngawinkeun ka abid saha nabiyu nabi sallallahu ibnatau ka anak awena nabi. Waqala jeung adaw sabis rubnu harsi. Padulah yak dulu. Padulah ngunggulan. Alaya ka kuring. Taha Ahmadu ngan Ahmad bin Hanbal. Bisalasin ku tilu perkara. Bitolabia halali, ini bitolabia halali kaji kuneangan perkara halal linafsi pikeun awakna Ahmad, pikeun Ahmad, wali bari jeung pikeun saja Ahmad. Wa ana jeung ari kuring atlubu eta neangan kuring hukana halal linafsi pikeun awak kuring pakot wungkul. Jadi ari Ahmad mah mencari halal teh jang salirahna jeung jang batur. Ari kurang mah mencari halal teh jang kuring wungkul. Walid pisahi jeung karana jejemarna ieu Ahmad bin nikah ya nikah. Wadoeti jeung rupakna kuring anu tina nikah. Dua. Katilu wali anau jeung karana Ahmad nusiba eta dicenengkeun ieu Ahmad imaman kana imam liya amati pikeun jalma loba dijenengkeun jadi imam imaman kana imam liya amati pikeun jalma loba wa yuncapkeun naon inna ahmada saestuna imam ahmad rahimahullah tanzawaja eta kawin ieu ahmad ya yaumis sani dina poe anu kadua liwapati ummi waladi karana wafat indu anakna ieu Ahmad. Abdullah tegasna Abdullah. Pada maut bocokna teh. Wa qala dinu Ahmad aqrau mikangnya wa kuring an abita kana yen nyeunep atau meuting kuring azban baru landas.
wafat bojone kadua poe ti harita nikah deui. Kuring mah cenah bisi kaayaan sare, kaayaan lagas we. Wa ma bisrun jana penari bisrun fa innahu ta eta bisrun lama kila eta samangsa diucapkeun. Lau kabisrun naon inna nasa lapan inna nasa. Inna nasa saya tuna jama-jama ya takalamu na eta ngomong ieu nas kami pika di anjeun. Litapsika karena ninggalkeun anjeun an nikah kanikah. Tu jama-jama ngarobrolkeun anjeun teh pada ninggalkeun nikah. Waya puluna jeung ngucap nas kabeh walapan wa ariya bisrun tarikun eta ninggalkeun lisunnati kana sunnah. Pakolan bisrun. Kudu ngucap aranjeun kabeh laum ka nas kabeh. Kudu ngucap aranjeun hum ka nas laum ka nas kabeh. Wa mas'ulun bil fardi anis sunnati. Wa kalapan wa. Wa bisrun mas'ulun eta katungkul sibuk bil fardi ku fardu anis sunnati tinggal tina sunnah. Wa utiba sarang ditasad dipangloh ya bisrun marrotan ukro dina balikan anu sejen pedah tinggal naon nikah pakolang bisrun mayam na unik tenyegah kakuring minat tazwiji tina kawin naon illa qauluhu naon illa qaulu aindawan Allah Ta'ala walahunna mitlul ladzi alaihinna bil makruh walahunna dia tepikeun nisa kabeh. Walahunna dia tepikeun nisa kabeh. Mislul ladzi ari pantarna perkara teh hak. Alaihinna anu mesti ka nisa kabeh. Dia ma'rufi kalawan kalusan. Maksudna mah kieu. Jadi pikeun awewe punya hak. Gitu. Anu eta hak teh ngajadikeun kewajiban salaki. Jadi ayeuna dari salaki punya hak. Nu kewajiban laksanakeun awewe. Sabab gitu aya kewajiban aya naon? Hak. Beda kewajiban jeung hak. Kewajiban salaki nganapakahan makanan, murukanan, tah eta hak saha awewe iswah tuluy nafkah. Kewajiban awewe kudu taat kana jadi salaki. Kudu taat kana jadi salaki. Nah, taat kana jadi salaki ya hak salaki. Padzukiro tuluy dicaritakeun naon dalika itu mayamnaun nyata kawal bisrun teh. Padzukiro tuluy dicaritakeun naon dalika itu mayamnaun minat tazwidi. Li Ahmad ka Imam Ahmad. Faqala tuluy ngadauh Ahmad. Wa ayana jeung eta di mana mislu bisrin ari pantarna bisrun. Inau sayatuna bisrun. Ko ada eta biuk ye bisrun. Ala misli hadis sinani. Dina luhureun pantarna. Teseget tumbak. Misilna kana luhureun tesegetna. Dina luhureun pantarna teseget tumbak. Wa ma'adzalika faqad ruwiya annahu ru'iya yamanan.
Wa ma'azalika jeung sartana itu kola wa ma'azalika jeung sartana itu kola mayamna uni Pakod ruwiya saya diriwayatkan. Naon anau saya guna bisrun. Ru'ya eta ditingali ya bisrun. Dia manamin waktu sare. Jadi ayat hiji game anu ngimpi ningali bisrun. Pakil tapi lau ka bisrun. Riusapkeun ka bisrun naon mak lapadna. Ma fa'alallahu bika. Mari naon paala eta midama kalau Gusti Allah bika ka anjeun. Syukurama Allah midama naon ka anjeun. Maka ternyata bisrun rupiat diluhurkeun naon manazili pirang-pirang martabat kuring ila jannati di surga wa usrifa jeung dideukeutkeun taha di kuring alama qomatil anjai kana pirang-pirang martabatna pirang-pirang nabi walam ablug jeung tepi kuring manazilal mutaahilina kana pirang-pirang martabatna jalma anu boga bojo kabeh boga ahli kana pirang-pirang martabatna jalma boga bojo kabeh wa riwayati riwayat qala ngadawu bisrun li kakuring makun tu lapan makun tu terbukti kuring uhibu eta mikarasa kuring karena mikarasa kuring antal koni kana yen patepung anjeuni kakuring azbanul lagan ola nadau rawi dan tadi bahasana pakod ruwiya bukan sarawi namanya ola nadau rawi pakul nek paling utap urang lau kabisrun ma fa'ala Abu Nasr at-Tamari mari naon fa'ala eta migawe sa Abu Nasr at-Tamari Abu Nasr at-Tamari pakon bisrun rupiah diluhurkeun ieu Abu Nasr pauki dina saluhureun kuring ya kena disabina kalawan 70 naon derajatna kutu ngucap kuring dimaz kuana ngucap urang saya dimaza ku sabab naon pakon kunne teh bukti urang saya naro ka eta ningali urang saya ka anjeun paokona saurana itu Abu Nasr kunaon kok katingali mah anjeun teh saluhureun Abu Nasr orang ngucap bisrun bisobrihi kusabab sobarna ieu Abu Nasr ala bin yati ka pirang-pirang anak alena Abu Nasr wal nyali jeung kulawarga wa qala jeung adawa Sufyan berata Sufyan mana kasratun nisa'i arloba na pirang-pirang awe jadi loba bojo layasan eta lain ieu kasratun nisa mina dunya eta dunya li anna aliyan karena saya tunasina Ali robianu karena eta kabuktian Ali azhada ashabil salam eta pangleuwih zuhudna pirang-pirang sahabat salam wakana jeung kabuktian lau eta pikeun Ali naon arbaun nisbatin opat pirang-pirang awe wasab asrota jeung 17 naonana sariyatan gondek teh amat alat sukaeun wasab asrota yang 17 mau syariatan gondek. Tapre panikau atau hari nikah sunnatun eta sunat madiyatun anu geus kaliwat. Wa khuluqun jeung budi pakarti min ahlaki andai tina sapalihna pirang-pirang ahlakna pirang-pirang nabi. Wa qala diucap salilaki li Ibrahim bin Adham ka Ibrahim bin Adham. Ibrahim nya. Ajam bahasa ajam isim guer munsharif. Mata li Ibrahim
tingkah zeher. Dan ari kadieu nama ibni ulah Ibrahim nah tapi Ibrahim ni singgar mansarif kertingkah pasrah alamat kasrahna ku patah Ibrahim bin Adam Ibrahim bin Adham rahimahullah tuba lakan tuba ari kabagjaan lakaya tapikeun anjeun pakod taparogta tah etu jongjon anjeun ya ibadati kana ibadah bil uzu bati kusabab laga baca anjeun membaca anjeun bisa jongjon ibadah kepada laga pakola kana Ibrahim larawaatun yakin arifieun min ka ti anjeun disabab nyali kusabab kula warga afdalu eta leuwih utama min jami ima tibatan sakabehna perkara anu ari kuring di eta ieu mah eta ibadah teh qala ngucap rajul pamal ladzi yamna'u kaminan kai pama tari naon alladzi eta perkara yang mau kami nyegah ia lagi ka anjeun minani ka nikah faqala suruhnya dawuh Ibrahim ma teu aya li eta tetep pikeun kuring naon hajatun butuh imra'atin jawe amanah emak seperti laesa masa yakni eta pikeun kuring lain bener awe wa ma uridu jeung tengah maksud kuring an agurro kana yen ngawujud kuring imro'atan sajawe dinasi kuawa kuring wa qad kila jeung ucapkeun naon padlu mutaahili ari ngunggulanana jalma anu boga bojo alal azidi aja melaga kapan dia mujahidi eta seperti ngunggulan zaman jihad alal qaidi aja diuk sama maksudna titing ke jihad warokaatun jeung ari sarokaat min mutaahilin di zaman boga bojo afdalu eta leuwih utama min sabina tibatan 70 naon rakaatna min azibin tiga melaga tuh sarokat min mas afdalu min sabina min azibin wa mama jeung anapan ari perkara jaa datang ieu emak kitarik hibi dina nyingsieunan ani nikah tina nikah pakod kola ta eta itu geus ngadau panjang salam saya mah hadis anu kalakeun tarhib anu nikah wae nanti ari panglogi alusna jama-jama ba'da mi'ataini dina sabada 200 tahun al kopi pulhazi eta jama anu hampang tonggongna allazi anu la akhlak teu boga bojo eta lau pikeun lagi wala walada jeung saya anak eta hatitu hadis wa sallallahu salam yakti bakal datang ala nasi ka jama-jama naon zaman yakun anu kabuktian naon hilaku rajuli ruksakna laki ala yadi zaujati eta netepan kana tangan kakawasan pamaja rajul wa bawahi jeung indung bapana rajul wa waladi jeung anakna rajul yu'ayyirunahu ngisin atanapi ngera-ngera yu'ayyirunahu ngera-ngera ieu zauja abawai walad ukarajul dia pakri ku pakir wa yukallifunahu jeung maradi
Ye zawjah abawai walad mukaraju ma kana perkara la yutiku anu teu kuat ye rajul. Paya dahulu tuluy asup ya rajul al-madakhila kana pirang-pirang tempat asup alati anu yalhabu leungit sia ilahi lati. Naon dinu agamana rajul payah liku tuluy ruksak ya rajul. Nah, gitu. Jadi ruksak nate karena dorongan pamajikan, dorongan cindung bapak. Efek pamajikan siapa tuh batur mages boga motor. Apa macam boga? Pak tuh batur mages boga mobil. Kemana halus? Meser pak, kekadugalan. Napakir teh barang pentak jauh-jauh lewaran karena pernah kekuatan rojo tung nama asup wek karena tempat asup numatak leungit agama na korupsi wapil khobari jatuh hadis kilatu nyali ari lapan dia kilatu nyali ari salti kula warga ahadu yasaro yani eta salah sejina kasugihan dua. Wa kasratun jari lobana ieu ahadu pakro yani eta salah sejina kapakiran dua. Ieu meuy sigana tanya dipake dalil KB dengerannya. Mata cukup dua. Wasuila jeung ditaros saha Abu Sulaiman Ad-Daroniyu anin nikahi tina nikah. Matana urusan nikah teh. Faqala Abu Sulaiman as-sabru ari sabar an kunna tinggal pieu nisa abe. Khairun etalwi sabar, khairun etalwi alus. Eta halus minas sabri tibatan sobar alaihinna kanisa abe. Sobar teu boga awewe leuwih halus daripada sobar boga awewe ngapajikan. Wa sabri sobar alaihinna kayat nisa abe. Khairun eta leuwih halus minas sabri tibatan sobar alan nari kana neraka. Faqala Abu Sulaiman ayat deui al-wahidu ari jalma anu nyorangen teboga pamajikan. Ya jidu eta bakal marian i wahid min halawati amalitina amisna amal wa birogia qabi jeung kosongna hate. Kosong teh jongjon teh. Ma kana perkara la yajidu anu teu mangihan. Kana ieu mah kana mah emak muanana. Maka perkara la yajidu anu teu mangihan saha al muta'ahil jalma anu boga bojo. Nah, jalma nyorangan mah teu boga pamajikan bakal mangihan kana amisna amal. Tenang na hate. Anu moal kapangihan we. Ku jalma anu boga bojo. Waqala jeung ngadauh Abu Sulaiman marron dimarikan. Maro ayatu teu ningali kuring ahadan kahiji jalma min ashabina sisa palihna sedang pamaturan saya. Tazawaja anu kawin ieu ahad pasabata tuluy tetep ieu ahad ala martabati netepan kana martabatna ahad al-ul kaisi. Waqala jeung ngadauh Abu Sulaiman ayat deui salakun ari tilu perkara man eta saja me tolabahunna anu nyupri atawa neangan ieu man hunna kana salah pakon rokana saetu condong ieu man ila dunya kana dunya ieu badana
Man nyata jama tolaba anu neangan ieu man ma'asan kana kahirupan. 2 au tazawwaja atawa kawin ieu man imro'atan yawe. 3 au kataba atawa nulis ieu man al hadisa kana hadis. Wa qala jeung adaw sahasanu rahimahullah. Iza aroda di mana-mana ngersa gersa Allah Gusti Allah bi abdin ka abdina Allah khairon kana alus lam yusyahu ta tenungkulkeun Allah ka abdin bi ahlin ku ahli wala malin jeung teu kuartaban. Waqala jeung adausa Ibnu Abil Hawari tanaworo. Pada munadharah kedebatan tanadoro debatan sajamaatun jalma loba fi hadza hadisi dina ieu hadis pastaqarra tuluy tetep naon ra'yuhum pendapat pemikiran naon ra'yuhum pendapatna jamaah kabeh ala annau kana saestuna kalakuan jeung tingkah laeta eta lain naon maknahu manai hadzal hadis Allah yakuna eta yen sekabuktian ieu ahli jeung mal lau eta pikeun abdin lain berarti abdin teu bogaeun harta jeung bojo bal ayakuna balik yen kabuktian ieu ahli jeung mal lau eta pikeun abdin wala yusgilani jeung teu mungkulkeun ieu ahlim jeung mal ika abdin. Wa huwa isyaratun ila qauli Abi Sulaiman ad-Darani wa huwa jeung ari ieu kita pasaqara yuhum ala anu laisa maknahu ayyakun wa huwa sareng ari ieu yuhum isyaratun eta isyarah ila qauli Abi Sulaiman ad-Darani kana dauhan Abi Sulaiman ad-Darani ma lapad ma ari perkara sagolaka anu ngungkulkeun ieu ma ka anjeun nyebukeun ieu ma ka anjeun anilai tina eling ka Allah min ahlin buktina ahli wa malin jeung harta banda wa walidain jeung anak wajana bahwa eta ieu ma sagolaka alaika kanjen mas eta jadi kagorengan disatan mas eta jadi kagorengan wabia jumlati jeung kalawan mana lam yun kuan teu an ahadin di jama naon atar gibu ngaras naon atar gibu targib anin ditanya sanes targib sih Teditukiaan hari jama naon asar gibu nyingsieunan anin nikah tina nikah mutlakon bari mutlak ilah makrunan anu dibarengan disartin ku syarat teditukia ti jama nyingsieunan nikah secara mutlak iwati dibarengan ku syarat wa matar gibu jeung anapan ari ngararesep nikah pakon waroda eta sudah ieu targib nikah mutlakon dari mutlak wa makrunan dari barangan disartin ku syarat panaksib atau kudu mukahkeun kuring al-ghito'a kana tutup-tutup anu tina ieu nikah mukahkeunna dihasri apatin nikah ku ngaringkes pirang-pirang pantaran nikah wa fawaidih jeung pirang-pirang faedahna nikah